Balik deui jeung urang di channel Anime Official Sunda. Bagi maraneh anu can apal ieu channel jeung naon isina, buru-buru meh maneh apal tonton videona jeung ulah poho subscribe-na jeung komen loncengna. Sok buru di subscribe ngarang urang leuwih semangat. Carita dimimitian ku si Ban anu keur neangan kasadaranana Meliodas di dunia naraka. Si Ban sempet kalengitan kasadaranana anu mantak si Ban jadi monster. Tapi hiji mangsa si Ban ninggali tangkal anu ngingetkeun manehanana ka si Elaine, pujaan hati manehana. Di sisi lain, Merlin jeung Escanor jeung sajabana nyerang ka markas 10 perintah urang. Ternyata Geldris jeung 2 iblis sejena geus nungguan si Merlin jeung kawan-kawan. Geldris geus siap main PUBG eta jeung si Merlin, tapi si Merlin embungeun. Daripada main PUBG jeung si Geldris, Merlin milih gelut we jeung manehana. Akhirna tawuran antara gengs Geldris jeung PS gengs Merlin teu bisa dihindari. Anu akhirna tikus-tikus kantor datang menelor. Sementara Kings jeung kawan-kawan keur ucing sumput jeung si Esterosa. Kings jeung kawan-kawan neangan Esterosa anu nyulik Elizabeth. Akhirna Esterosa panggih di kuil sisi laut Pangandaran. Terjadilah baku hantam antara Kings the Gang jeung Esterosa anu nyulik Elizabeth. Si Elizabeth terkapar we pasrah teu walakaya. Carita pindah deui ka si Ban anu neangan Meliodas di dunia naraka. Manehna ternyata geus ratusan tahun neangan si Meliodas. Buktina jenggot si Ban geus sarua panjangna jeung aki urang. Si Ban masih semangat neangan si Meliodas. Tah ieu teh bukti ngaran Ban teh setia ka kawanna, setia ka babaturanana. Jadi lamun maneh neangan babaturan anu setia, sok teangan ngaranna Ban. Rek ban sapeda, rek ban mobil, rek ban motor, rek ban puso, kumaha maraneh. Hiji mangsa Ban teu kahaja katincek ku monster anu teu nyaho datangna di mana. Ban langsung ngomong, "Ai sia teu neuleuh ai aing dihandap." Tapi omongan si Ban dihare-harekeun ku eta monster. Anu akhirna Ban gelut jeung eta monster. Saenggeus gelut diusum duren nepikeun ka usup rambutan, si Ban mutuskeun sabar alias sare bareng. Saenggeus si Ban hudang, manehna seuri tuluy ngomong, "Di dieu maneh teh geuning bos, panggih oge siah ku aing." Si Meliodas tuluy hudang bari ceurik, bakat ku bungah bisa papanggih jeung baladna. Terus si Ban ngajak balik ke dunia biasa. Tapi manehna sabenerna teu nyahoeun jalan balik teh ka mana. Akhirna Meliodas jeung Ban neangan jalan balik babarengan. Di tengah-tengah perjalanan neangan jalan balik, Meliodas jeung si Ban papanggih jeung bagong anu ngaranna Mil. Si Mil nyarita lamun manehanana geus ribuan tahun ngalawan Raja Iblis. Kusabab Raja Iblis nyulik adina. Teu disangka teu diduga, ternyata adi si Mil teh nyaeta si Hawk. Meliodas jeung Ban anu bungah kacida kusabab papanggih jeung lanceutna si Hawk nyaritakeun perjalanan si Hawk salila jeung maranehanana. Anu akhirna si Mil kejang-kejang, sesak napas, keram, muntah-muntah jeung sajabana. Terus Meliodas jeung Ban jeung Mil akhirna mutuskeun kaluar di dunia naraka babarengan. Di tengah-tengah perjalanan Meliodas nyaritakeun,
adi manehanana anu ngaranna Jaldris. Si Jaldris boga kabogoh anu ngaranna Gelda, pampir anu tunduk ka bangsa iblis. Tapi hiji mangsa si Jaldris dititah ku raja iblis ngabantai ras pampir, kusabab raja pampir geus nentang ka manehanana. Awalna si Jaldris nolak perintah eta, tapi apa daya Jaldris teu bisa nolak kusabab si Doraka kanu jadi kolot. Akhirna si Jaldris ngabantai ras pampir. Tapi bakat rasa cinta jeung kanyaah Jaldris anu luar biasa kaneng Gelda, Jaldris milih nyegal Gelda daripada kudu maehan manehanana. Bahkan ayeuna Jaldris geus ngajieun kesepakatan lamun Meliodas kapilih jadi raja iblis, manehanana bakal ngaleupaskeun segel si Gelda jeung ngajieun negara anu bersih dina sampah, korupsi, oknum yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Carita pindah deui ka si Merlin jeung kawan-kawan anu keur ngalawan Jaldris. Si Jaldris bener-bener kudu menang ngalawan si Merlin. Anu akhirna manehna ngaluarkeun jurus anu ngaranna Nominus Nebula, anu kurang leuwih siga justru si Pain pes ngalawan si Naruto. Merlin, Margaret jeung sajabana kecuali si Escanor kawalahan ku eta jurus. Nepikeun ka maju mundur cantik geus garing. Jaldris langsung ngaluarkeun mode seriusna, anu nepikeun si Merlin beunang ku eta jurus. Untungna si Escanor nahan serangan si Jaldris. Jadi Neng Merlin teu pati parah teuing beunangna. Escanor langsung teu narima tuluy ngaluarkeun mode murkana. Tuluy si Escanor nyerang ka si Jaldris. Awalna si Jaldris nyantai kusabab manehna optimis lamun si Escanor moal bisa ngancurkeun pertahanan manehanana. Tapi ternyata pertahanan si Jaldris dihancurkeun ku si Escanor. Jaldris langsung utah getih teu katulungan didinya manehna rada ngahulang tarik. Tuluy bersambung. Jadi sakieu heula pembahasan Nanatsu no Taizai season ke-4 versi bahasa Sunda. Bagi maraneh anu resep ieu video, sok like, komen, jeung subscribe channel urang. Emeh urang leuwih semangat ngajieun video-video anyar lainna.